Miarsa sadaya masih kena sasarangan sang sisma bakek dina acara Dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra urang tiasa petepang dangu deui tiasa sasarengan di soksana semung di comantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si Peloy karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 84. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng teh singa jantenkeun panglipur kalbu. Panggeberah mana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana. Tila pribadoskan nuhunkeun pisan ka sadayana anu tos mararanco, anu tos ngadangu sok biasa ngadangukeun. Satia satuhu hatur nuhun pisan kana dukunganana, kana subscribe anu tos dipasihkeun ka Sisma Bakekok ieu. Atau kanu teu acan ngadukung, kanu teu acan subscribe, mangga di subscribe supaya channel ieu tetep aya tur tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saya deui nya. Atuh mudah-mudahan we urang sadayana dina dinten ayeuna sareng salawasna sing aya dina Ginanjar kawilujengan ditambihkeun rezekina, anu nuju dagang sing dilariskeun daganganana, anu nuju usaha sing digampilkeun rezekina. Amin. Atuh teu hilap mitra-mitra anu sok biasa mararanco oge nya sami. Kok kituna mangga atunya sapada teu nyangkolong tingkana waktos urang dilajengkeun wae dongeng sunat teh wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan wilujeng ngadangukeun rungah. Para mitra kaum dangu sadayana, dina dinten kamari teh nalika dua jalma anu ngadongengkeun yen papanggih jeung Arum Sari di tengah leuweung manehna ngajaran ngaganggu, ngajaran tarung jeung Arum Sari anu memang ngabogan kakuatan anu luar biasa, ilmu bela dirina anu geus masagi. Lantaran jelas Arum Sari mangrupakeun muridna Sinini Rumawat jeung anu diwarisan ilmu siluman ku Raja Pinaha nyaeta anak buahna si Peloy tetapi patalukanana si Peloy. Jadi alhasil nama ujang teh eleh. Wah jauh bah, lamun kudu dibejakeun mah jauh. Nganu hade nawe etanya Arum Sari teh saat tadi teh cenah Arum Sari lain nya Arum Sari nya eta Arum Sari teh sanggeus kuring ngajolongjong teh teu neruskeun gelutna manehna ngadon ngaleungit atuh da notolkeun inung sukuna corelat lengos eueuh ngaleungit duaan kuring ting rareret da nyaho atuh yen manehna ngabogan ilmu kasaktian anu luar biasa. Naon atuh make cenggung gaganggu kitu. Nya penasaran bah, peda di tengah leuweung aya jalma anu keur leumpang hiji wanoja anu kacidak geulis rancunitna atuh penasaran bah. Ngan heueuh. Teu bisa disebut wanoja geulis rancunit. Ari teu bisa diganggu mah da. Aduh. Ye kuring oge manikot asa nyeri keneh ye pelebah pigelang leungeun bantrok kakuatan jeung manehanana meni nyekrek ampun teuing. Ceuk eta jalma ngadongengkeun satakar naon anu di alaman ku manehanana. Sedengkeun ai jalma anu keur diomongkeunana nyata Nyimas Arum Sari atanapi sok disebat ku si Peloy mah
si Angrum cenah. Harita kebat di perjalanan anak awakna kokolebatan harita seungeus nepi ka hiji pasir reg Dewi Angrum harita atanapi Dewi Arumsari eureun tina hanapeun tangkal anu lumayan riuh. Pok Arumsari harita ngomong sorangan. Geus nepi ka mana itu perasaan geus asa jauh lumpat teh. Masih kena can pengihan lemur. Nah masih kena jauh gitu ke pilmuran itu teh. Cek Arumsari bari neuteub ka hareup ningali ka tempat anu rek di sorangna. Di kajauhan katingali ku Arumsari aya tangka kalapa rajeg. Dauna tinggal rupai siga anu ngahiap-hiap. Itu tangkal kelapa ciciren aing geus deukeut ka pilmuran jika nama. Sanajan tangkalna ketinggal di leutik tapi itu jelas tangkal kelapa nu jangkung kawas kitu mah. Aing kudu buru-buru tapi ka pilmuran ye. Beuteung aing geus asa murilit. Cek Arumsari harita bari leumpang lalaunan anu tadina rek istirahat dina hanapeun eta tangkal. Teu tulus lantaran manehna kaburu ningali tangkal kalapa anu tinggal rupai di pilmuran. Arumsari leumpang kurubutan dina jalan satapak anu memang eta jalan teh lumayan barala lantaran memang meureunan jarang jalma anu ngaliwat ka belah dinya. Bekilila Arumsari beuki deukeut ka pilmuran. Geus kadenge hayam anu tingkor anu kongkorongok sasatuan oge kadenge ku Arumsari. Sarupaning bangsa mae ingon-ingon anu araya di kampung eta. Aing geus nepi geuningan ieu ka pilmuran duh. Aing kudu buru-buru nengan warung ieu meuni beuteung geus asa murilit. Cek Dewi Arumsari harita bari rada gegancangan leumpang. Sageus nepi ka sisi lemur Arumsari harita luak liuk. Terus kebat asup ka jero pilmuran. Sageus aya di jero pilmuran Arumsari nangtu ngajanteng. Di mana warung teh geuningan meuni saha resek ieu di dieu mah. Cek Arumsari bari lurah tereret rek nanyakeun ka saha. Bari leumpang lalaunan. Tekung silila harita katingali bapak-bapak anu mawa pacul leumpang ngungkug bari tunggul. Itu geuningan bapak-bapak rek nanyakeun Cek Arumsari nu saterusna megat eta bapak-bapak anu keur leumpang. Punten bapak. Mun mangga bade aya pikir naon geulis? Pada tumaros. Adi di paling dia nu aya warung di paling mana bapak? Oh warung maduh masih kena tebihnya pali dieu teh. Ayana tuh pali ditu tuh. Tapi ti dieu teh teras we. Lumayan lah rada tebih gitu. Ayana teh di pojok kampung. Warung teh. Bade tuang atanapi naon? Pami bade tuang mohon di dinya gitu. Mohon bapak aduh. Turun pisan. Mohon sami-sami. Cek si bapak. Leos Dimas Arumsari harita ngaleos ningakeun si bapak sageus nganuhunkeun. Ari si bapak kerung bari neuteub seukeut kana awak Arumsari anu ngaleos. Ke. Asa sahanya aing asa apal ieu wanoja teh. Tapi di mana nya? Asa pernah ningali aing di mana nya? Cek eta bapak-bapak teh anu ngarasa eta wanoja teh pernah apal jeung pernah ningali teuing di mana gitu. Tapi si bapak boleh teu ingat. Nu antukna si bapak neruskeun di perjalanan.
Sarengkeun Nyi Mas Arumsari harita kebat kana naon anu geus ditunjukkeun ku si bapa nyaeta na ka pojok kampung anu di dinya cenah aya warung. Lumayan jauh geningan bener cek si bapak. Tapi tina naon juganan we di dinya masih kena aya dahareun anu bisa ngeusian ujit aing. Arumsari terus lempang. Sanajan jauh teu burung cunduk anggang teu burung kateang eta warung anu dituduhkeun ku si bapa. Katingali di jero warung loba barudak maksudna pamuda gitu. Loba pamuda anu ting cakakak bari nyararoo kartu gaple. Riung harita. Tekung silila Nyi Mas Arumsari harita nangtung dina hareupeun warung bari rurat tereret ningali ka jero warung. Saterusna Arumsari pok uluk salam. Sampurasun. Rampes, mangga kalebet neng, mangga. Katingali aya nu nemaelan ti jero warung. Katingali eta nu nangtung teh bapak-bapak setengah tubuh. Ai, mangga kalebet geulis, mangga. Sok calik. Aya pikir saya naon geulis? Pade tuang atanapi naon ieu teh? Manawi nyonongna sangu pada bali dieu. Aya. Sok, antosan sekedap. Pada sareng naon ieu teh geuning tah aya nu kieu geuning tah tuh. Ceuk si bapa nunjukkeun Arumsari ningalian. Sareng naon wae Pat. Nu penting mah biasa ieu we neda. Oh mohon atuh mangga antosan sekedap. Tah ieu caina heula ieu. Ceuk si bapa song asongkeun cai teh haneut. Arumsari atoheun terus regot diinum menang sababaraha legotan. Tekung silila si bapa geus ngaladangan sang song diasongkeun ka Dewi Angrum. Deker atuh Dewi Angrum harita dahar katingalina ponyon kerana. Di barudak anu ke pamuda nu keur gararaple harita nu ting cekakak ti tata diseuri jararempe. Neuteub seukeut ka Dewi Angrum anu anyar pinangih aya di warung eta. Pok salah seorang pemuda hari tengah rewos ka babaturan. Wanoja anu kacida geulis na euy. Aduh. Bener-bener geulis ieu wanoja teh urang mananya. Jeung arek ka mana deui? Ah, teuing atuh, nyakeun bae we. Ngan emang heuh geulisna mah. Ceuk eta jalma bari ngareret kanu keur daharnya tanah Dewi Angrum. Ah, urang geureuyan yuk. Sugan we atuh jadi jodoh urang. Alah, jodoh naon beungeut jika topeng kitu jodoh. Yes, sia mah nanaon teh sadu nyaho atuh aing meunangkeun nu geulis kawas kieu yeuh. Ceuk eta jalma nyemencereng ka babaturanana. Geus. Nah, make jeung maributkeun anu sagala rupa ieu teh. Ceuk saurang deui harita. Ari anu saurang harita ngaleos nyampeurkeun kana pangdiukan anu deukeut Dewi Angrum. Kek harita diuk dina babangkuan anu panjang ngareneng jeung Dewi Angrum bari pok ngomong ka si bapa. Pangnyeunkeun heula kopi Pak. Duh, haus yeuh tita tadi. Ceuk eta jalma bari panonna mameletet ka Dewi Angrum anu keur dahar. Dewi Angrum hare-hare we teu ngaliuk seutik kedik acan. Nah, lain tita tadi ngopi teh kapan aya di warung teh tita tadi lain. Nya haus na ayeuna yeuh. Ceuk eta jalma bari tetep panonna meletet ka Dewi Angrum anu keur barang dahar. Tekung silila Dewi Angrum beres daharna. Terus nginum mending ngalekik na keranan. Ieu kopina yeuh jang. Si bapa nyodorkeun kopi ka eta pemuda. Terus ditampanan ku eta pemuda.
Eh, Neng mereka mana itu teh? Cek eta pemuda nanya ke Dewi Angrum. Dewi Angrum ngareret bari imut. Ah, abdi bade ke ujung kulon, Pak. Kang. Oh, ke ujung kulon. Atuh pasti tebingnya. Daerah mana teteh? Ah, teu terang daerah nama. Oh, teu terang. Nah, tuh Namina ge nuju ngalalana, Kang. menuju ngalalana. Uluh, nyalira ieu teh. Muhun sakumaha nu katinggal. Cek Dewi Angrum harita. Bari terus nyokot gorengan anu aya di hareupeunana. Eta pemuda beuki ngeser diukna. Bangun anu hayang deukeut. Sarengkeun babaturanana harita. Ting harewos. Itu si Amin. Wanian euy. Ngageser ka ditu. Wah, si bahai bisa beurang ke si Amin niki mah yeuh. Cek eta pemuda. Terus nangtung ninggalkeun babaturanana anu keur masih keneh ngocok kartu. Atuh puguh we nu ditinggalkeun teh malohok. Ieu maneh kalah ka ini teh. Erek diteruskeun moal. Angke deui lah. Cek eta pemuda. Bari terus nyampeurkeun ka si Amin nepak ka nepel batak-takna. Maneh keur naon di dieu yeuh? Cicing sia. Cek si Amin ngaharewos. Cep atuh eta jalma nu saurang deui harita jempe bari gek diuk gigireun si Amin. Si Amin ngageser diuk ngadeuketan ka Dewi Angrum. Neng, kumaha atuh pamiku akang we urang jajabkeun yeuh? Masih kena tebih atuh, Kang. Dijajabkeun oge. Nyawios atuh, masih bisa tahunan oge atuh. Akang mah karasa ieu ngajajabkeun. Hehehe. Cek eta pemuda. Satu nami teh. Abdi mah Dewi Anggun Sari. Dewi Arumsari. Muhun. Oh, Dewi Arumsari. Kawiti mana gitu? Abdi mah kawiti nu tebih, Kang. Nu tebih teh di mana gitu menawi gimana? Akang terang daerahna di mana gitu. Kawit mati Kampung Ciparaya. Ciparaya. Uluh, ini tebih pisan geuning. Cek eta pemuda. Bari ngareret ka babaturanana. Ciparaya cenah. Nya Ciparaya. Apalin? Baheula pernah euy. Ngadenge ieu mah. Sia mah. Juga teh pernah ka ditu. Nah geuning mah tuh nyalira wae. Cek eta pemuda nerektak we hayo nanyakeun ka Dewi Angrum. Pok atuh si bapa harita pangjawabkeun. Atuh ulah loba ditanya teuing karunya capeun yeuh. Hayo we ditanya kaos RT wae. Si pemuda harita ngareret ka si bapa. Nya atuh wajar, Pak. Tanya kitu. Tapi da karunya atuh ditanyarkeun teh bisi capeun. Sok Neng tong kaganggu. Muhun, Pak. Cek Dewi Angrum harita. Bari imut. Bangun anu rada kesel imut no. Si pemuda harita pok ngomong deui. Neng, Dewi Angrum. Kumaha, Kang? Kumaha tuh pamit dijajabkeun we ku akang? Kersa. Sanes teu kersa, Kang. Cimban atuh da pami caket mah angga wae da abdina nuju ngalalana. Iheung iraha dugina kitu. Nya percuma pengen ngajajabkeun oge. Ih. Nya teu naon atuh. Akang pada seneng ieu. Cek eta pemuda beuki ngageser we diukna teh. Duh antukna rapet ka Dewi Angrum. Dewi Angrum ngageserkeun awakna. Tapi manehna kudu saeutik lantaran lamun ngageser deui pasti manehna labuh. Dewi Angrum anu nemer pok ngomong. Balik dituan, Kang. Punten. Cek Dewi Angrum harita. Bari ngareret eta ka pemuda. Kunaon kitu? Ieu tos nemer. Kumaha tuh? Kadieu geura. Rawak atuh eta pemuda teh. Beuki wani ku Dewi Angrum di angsonan teh. Rawak nyepeng kana leungeun Dewi Angrum harita. Terus narik
leungeun Dewi Angrum supaya beuki adak jeung manehanana. Atuh puguh we Dewi Angrum harita ngagurinyal kaget lantaran teu nyangka eta pemuda teh bakal narik awakna. Ih, akang teh kunaon? Ih, kikian atuh ih. Ari si bapa anu aya di warung harita pok ngomong, "Ih, eta teh kudu naon make jeung kikituan segala. Lesotkeun." Ceuk si bapa. Harita, ari si pamuda lain ngalesotkeun kalah kanyengir. Cicing bapak kolot-kolot make aki malah teuing. Ieu urusan budak ngora. Ceuk eta budak pamuda. Masih kena nyepeng Dewi Angrum. Di Dewi Angrum harita merejel hayang lesot tina cekelan eta pemuda. Ngan pemuda nyepeng tarik. Sedangkan Dewi Angrum oge henteu ngaluarkeun tenaga jerona. Kur tenaga-tenaga anu biasa we nyatang tuh. Sakumaha kuatna oge da tenaga awewe. Moal kuat lamun teu ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan anu ipi boga kumanehanana. Dewi Angrum ngahaja manehna jadi awewe anu leuleus euyeup. Pok ngomong, bari ngepeskeun leungeun. Ih, akang teh kunaon ieu teh? Terus kan ih lepaskeun. Ih, atuh kapali dieu geura sok di dieu. Ceuk eta pemuda. Sageus ngambeu kana awak Dewi Angrum anu seungit nya palenghir asup kana jero irungna puguh we. Ngahudang ngerasa keur manehanana. Rasa kalalakianana. Napasna kala denge ngos-ngosan harita teh. Kapali dia tuh. Ye, meni segit kieu ye. Dewi Angrum ningali galagat kawas kitu. Harita manehna teu cicingeun. Terus ngepeskeun leungeun make kakuatanana. Hiuplak. Leungeun eta pamuda ditepak harita ku nu beulah katuhuna. Krepeng. Eta budak pamuda ngerepeng bari ngageserkeun ka tukang lantaran karasa leungeunna asa di seungeut ku listrik. Para mitra kaum dangu sadayana. Barang ningali kejadian kawas kitu. Tukang warung harita bengong. Sebab tetela tepakan Dewi Angrum anu kur tiba saeutik. Anu ngakibatkeun ka eta pamuda kekerepengan cigah anu kasengat ku listrik. Eta pamuda anu tiluan deui malohok. Bari neuteub seukeut ka Dewi Angrum. Dari pemuda anu kakenaan ku setrum kawas setrum teh harita pok ngomong ke Dewi Angrum. Aduh geulis kunaon mani galak-galak teuing kita ka akang ye. Make jeung nyetrum sagala. Nyanak naon eta teh panangan teh. Ceuk eta pemuda bari rurateret kana leungeunna samaruk meureunan Dewi Angrum teh mawa setruman. Dewi Angrum teh nemalan. Pok si bapa harita pangnemalakeun. Ulah sok nyieun gara-gara heula geura. Batur keur istirahat karunya ieu, make jeung digararanggu atuh. Ceuk si bapa harita. Si pemuda harita nyampeurkeun deui ka Dewi Angrum. Dewi Angrum nangtung. Pok Dewi Angrum harita ngomong ka si bapa. Jika nu hayang buru-buru ini dia tapi tempatan. Pak, punten sabaraha tilas banget nama teh. Ih bade ka mana atuh engke heula atuh istirahat heula eta katingali geuningan. Masih kesang keneh. Biasa Pak. Naon wae nama teh? Ieu katamian ku gorengan panginten. Sangeus puguh kitu mah cereng harita.
Dewi Angrum mayar sakumaha anu disebutkeun ku si bapa hargana. Barang harita Dewi Angrum rek ngaleos geus pamitan ka si bapa. Pa hatur nuhun pisan tuangeunana. Abdi bade angkat heula. Angkat deui bade neraskeun di perjalanan. Oh muhun atuh Aneng, aduh hapunten pisan ieu mani teu istirahat pisan da kaganggu nya. Ios pa. Muhun atuh Neng, mangga sing salamet di perjalanan ceuk si bapa harita. Ari pamuda nuturkeun kakarage Dewi Angrum harita ngalengkah salengkah. Eta pamuda pok ngomong, gelis bade angkat ka mana ieu teh? Dewi Angrum eureun. Bade neraskeun di perjalanan ka. Oh ayo atuh sareng akang. Ios ka. Eta pamuda ngadenge karena omongan Dewi Angrum. Terus ngadeuketan mepet ke Dewi Angrum. Harita gede kana leungeunna. Dewi Angrum rek eureun. Ka ngingkikieun. Punten rek esotkeun di perangan abdi Kang. Piraku atuh aduh. Tangan anu lentik kawas kieu kana dilepaskeun ku akang. Lebar akang ngalepaskeun oge yeuh. Ceuk eta pamuda teu kapok-kapok sakitu tadi geus ngerepeng teh. Harita narik leungeun Dewi Angrum. Ari Dewi Angrum harita kesel hatena. Terus ngepeskeun deui leungeunna. Malik ka eta pamuda. Kang ngingkikieun. Ih aduh akhirna Kang. Kaduhung akhirna. Memang kumaha kitu ieu teh. Ceuk eta pemuda. Beuki wani ningali Dewi Angrum anu siga-sieun ku manehanana. Harita leungeunna nyolodor, maksudna rek nyoba kana gado Dewi Angrum. Anu mencos siga nog. Ari Dewi Angrum harita teu narima. Lamun kudu gadona dibikeun ka manehanana. Eta pemuda anu kurang ajar. Sakolepat Dewi Angrum harita nepak kana pelebah leungeun. Tepikakeun harita eta pemuda ngakaleong. Yuk plak kaleong. Aduh. Dewi Angrum harita ngacorelatkeun awakna. Corelat cenah. Kolepat. Les. Dewi Angrum sakolepat geus teu katingali deui harita. Atuh puguh we. Sakabeh anu aya di dinya bengong teu kiceup-kiceup. Komo si pamuda panonna ngaburilek jiga anu rek kaluar luncat lantaran ningali kaayaan anu memang Dewi Angrum sigah setan anu keur marakayangan. Oh si bapa harita anu ngarasa kaget oge ngomong. La ilaha illallah. Eta geuning meuni geus teu katingali sakolepat. Maneh ka dieu. Ceuk eta si bapa bari muncereng ka pamuda anu keur nangtung molohok. Si pamuda harita asup di ka warung. Nyalampeurkeun tiluanana opatanana ka si bapa. Engke deui dewek mere peringatan ka ilaing. Bisi aya jalma anyar pinangih ulah kawas kitu deui deuleu. Tuh, tempo kumaneh. Anu bieu ka dieu teh saha ngaranna cing? Dewi Angrum, Pak. Maneh apal Dewi Angrum? Bapak kakara sadar euy. Eta Dewi Angrum teh hiji jawara anu kacida pisan hebatna. Maneh geus apal kana ngaran Dewi Angrum? Tilu pamuda harita ngaharuleung. Pok anu saurangna anu keur masih kena diuk. Bari nyekel kartu harita pok ngomong. Kuring inget ki. Dewi Angrum teh anu keur neangan si Peloy cenah lain. Tah, maneh geuning apal. Nah bapak tuh kakara ngomong ayeuna. Dewek kakara inget euy. Pas tadi ngadenge Dewi Angrum, dewek asa inget di mana, papanggih di mana. Sing orang lain pernah papanggih, tapi dewek pernah ngadenge ngaran Dewi Angrum teh anu kacida saktina. Kabuktian ayeuna deuleu. Ilaing bisa kanyahokeun lain, untung ilaing teu dikukumaha deuleu. Jadi eta teh Dewi Angrum anu jawara teh meureun nya. Bener. Eta Dewi Angrum teh anu disebut jawara teh. Anu geus sabiwiri hiji. Aduh.
Untung ilaing tadi pariuskeun tah. Paingan aing ningali tadi maneh ditepak saeutik wae manigot geus nyompoyong. Teu da maneh mah ceuk urang oge tadi naon. Ulah sambarangan, maneh mah maksa wae geuning. Ceuk baturanana harita nyekseukeun. Kabaturan anu polontong kawas tadi. Barang keur kitu harita waktosna ka Bojong Seep. Waktosna ka Bojong Seep. Mitra-mitra anjing urang teraskeun deui nya. Lain ditutup ku wabillahi taufiq walhidayah.